أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ketika orang diperintah sholat masih kene siap komo taraweh. Wih, 10 menit selesai. Wallahu alam di akhirat bentukna kumaha eta. Kita puasa masih kene siap. Zakat masih kene, tapi ketika dititah perang padahal perang sarua perintah Allah kene. Satu ketika tetap bakal perang baik, diembung-embung, diulah-ulah, ya tetap perang baik. Kos urang jeung pamajikan, boh. Urang teh kapan sumpah setia sehidup semati. Bah, wayah ribut baribut bah. Ribut, saminggu teu ngomong. Kawin deh modal tuh boga. Oh ya ribut bah. Eta sakitu geus aya jalinan cinta. Tetep aya ribut bae. Sarua urang di negara urang jeung negara luar geus aya hubungan bilateral. Tapi tetap bae wayah ribut bae. Boro antara negara, cacak-cacak antara kampung jeung kampung. Komo di urang. Aya agama Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu. Nun nyana ngadenge ngaco bae ngomongna urang geus hareudang bae. Dipiperangeun bareta ngaran. Piperangeun loba. Piperangan asal ngahina beges ke Al-Quran geus. Komo ngahina ka Kangjeng Nabi mah. Di urang mah pangheulana nu terjun perang teh nu tilok salat. Gas, salat cicing aing geus aing mah tanggung cenah teh. Tanggung naon? Tanggung ka neraka. Tah kitu teh tilok salat mah. Mabok heula dinya ge. Kamodelan di Indonesia teh kos kitu. Mantap jasa diulah-ulah ke bom bunuh diri ngalobaan. Woyuh, dirakit encan curug turun maka petasan. Lamun geus urang curug turun maka petasan ke darderdor ujian. Teu pugusan anu ditembakna pan petasan mah tuh. Ieu dititah perang teh dititah. Cuman make aturan. Aya lapangan perangna, aya zona-zonana itu di zona-zona, aya sirkuit-sirkuitna, teu meunang sabarang, tapi kuari mah perang teh ya, perang kampung, perang kota. Di mana derna bae geus lapanganan. Geus ada, atuh kuari mah perang teh Kriya mah perang aya medana ketika berhadapan jeung bapa ulah waka di pedang ulah waka di panah tanya heula. Sebab perang teh lain rek ngarusak awak tetapi supaya maca 2 kalimat syahadat. Tanya heula, Abah, ieu perang ieu. Nya, ieu teh ngaluhurkeun agama Allah lain rek ngarusak awak Abah. Abah dek iman tante, mun iman selamat, mun teu iman ditusuk ku kula sanajan kula anak. Kan aya kos kitu heula. Ieu anak ieu anak. Ah, sia. Ieu perang lain dek ngarusak awak, sanu nikah ngarusak awak.
imam perang teh ilai kalimat tilang ngaluhurkeun agama Allah sia jadi anak aing. Nah waris sia ieu iman teh iman salamet sia teh iman kusuk sia ku aing. Perang hebatnya setan mana aya nu geus kitu moal aya masyaallah kan komo urang kapage jeung rangda mah ini jandan ya udah amankan. Gusti Allah pakai Adam sebab perang teh lain ngarusak awak umirtu kaula diparentah merangan manusia hatta yaqulu la ilaha illallah lain dek ngarusak ngabunuh lain kuari geus kaluar ti aturan-aturan perang geus kulantaran perang teh lain rek ngarusak awak tapi rek lilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah datang ka maca dua kalimat syahadat atuh budak leutik mah haram atuh dipayahanana ja budak leutik mah can kataklif wa yahrumu qatlu sabiyyin kuari mah orok dibunuh bae orok dibeulem dibunuh dicacan naon urusanana jeung orok haram masya Allah termasuk wa yahrumu qatlu majnunin nu edan Yusuf ada nu edan atuh ulah dibunuh nu edan majak teu kataklif wamraatin jeung awewe teu meunang dibunuh atuh sapira awewe ulah dibunuh teu meunang haram termasuk khunsa muskil wandunu muskil banci nu can kanyawan apa lalaki apa awewe banci teh kapan eta teh can jelas laki apa awewe lamun nya bogoh ka lalaki berarti status awewe lamun nya bogoh ka awewe berarti laki banci mah kos kitu lamun akur nya bogoh ka awewe bogoh ka lalaki bogoh atau ka awewe teu bogoh ka laki teu bogoh kiihna heula anu mana kan aya dua nya parabotna lamun kiihna tinu mesem cewek berarti nah lamun kiihna heula tinu ngagayot berarti leneng ini tinggal gitu doang masya Allah kayak tah encan kanyawan tah muskil ngaranna kos kitu geus atuh lamun maot bapakna nah ieu kan nya menang warisan tah eta warisanana apa awewe apa lalaki kan kudu jelas maot bapana anakna kan dihitung aya sabaraha di antarana aya anu kunsaan ngaranna sabeti nah eta kan jelas ya lamun lalaki kan li zakari mislu hadzal unsayain lamun awewe pan saparo lalaki kudu jelas lah nah ketika muskil kudu diteliti heula tuh datang ka dinya geus araranggeus kabeh ge nu hese nu hese geus araranggeus mentak tinggal daek ngajina doang alhamdulillah cenah kula ngaji bae ulah hes coda HS kan penting mah pinter bae jakiana teh mana aya nu HS pinter duh cenah kieu karak gedeg preup bae ka ketak ukur ya tuh masing-masing bae sih teh ya hillu qasurahilin jeung halal maehan pendeta dipayahan halal wa ajirin jeung anu buburuh perang payahan masalah syaihin jeung aki-aki payahan aya geribed payahan wa ama jeung nu buta meunang dipayahan wa zaminin jeung anu pinclang payahan masalah la kita fihim nu teu bisaeun perang sapira pendeta sapira ajir sapira syekh aki-aki nu buta nu pinclang teu bisaeun perang wala ra'ya fil Allah
pemikiran-pemikiran untuk lillahi kalimatillah. Aki-aki memikiran boro-boro mikiran agama dan mikiran penyakit dia. Celi tore mata geus buta hampir remeng-remeng kaduit maka deuleu bae jeung kanu geulis tolol jasa. Aya Quran mah sakana teu kadeuleu sakana ngageblek bae. Aya nu geulis bibirna beureum kadeuleu. Iyalah aki-aki neraka jahanam demoga. Aya ku ari geladinan lain sia. Tuh. Masya Allah karim. Tah kudu mawas diri ya. Aing kunaon aya ka Quran teu kadeuleu tasbih ge teu geus teu kadeuleu di mana papalapayan kunaon hari ka bibir beureum kadeuleu. Gusti Allah nu agung. Meureun ku Allah teh teu dicilakakeun da jelema kos kitu. Ih ulah sabaran. Nah jadi geus eueuh manfaatna perang teu pemikiran teu boga. Nah kemudian perang nya anak paehan masalah teu mah kitu paehan. Ketika teu dipaehan diri rek dijadikeun kaula payus tarakuna dijieunkeun abid bisa diboyong wa tusamma nisa'uhum wa amwalu tusabbah diboyong awewe-awewena jeung harta-hartana dijadikeun boyongan perang ngaranna ghanimah. Kos kitu aturan fikih mah masyaallah ya urang ngaji doang moal dilaksanakeun sakadar ilmiah tenden di otak kurang seperti itulah menurut aturan syariat Islam mengenai peperangan jalur fikih seperti ini. Boyong we boyong awewe na diboyong hartana diboyong dijadikeun ghanimah ke aya pembagian ghanimah. Entak abid dijadikeun abid. Abid bahkan jadi boyongan perang karena bisa dijual belikan percis bae kos hewan jelema tapi kos hewan jadikan abid. Aya ge Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam Kangjeng Nabi Khadir keur cicing di sisi laut. Nabi Khadir sarsirina di sisi laut. Ket jana tugas ka mana. Jual bae aya jelema menta-menta. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kula ieu candahar wallahi ceuna make wallah ta asal nyebut wallahi bae wali Allah mah geus wal kuat komo Kangjeng Nabi. Langsung muringkak bulu keluar kesang bahkan hampir pingsan. Lila deui hudang Kangjeng Nabi Qadir cager anjeun barang penta ka kula hayang dahar hayang minum kula sakikieuna teu bogana naon cek Kangjeng Nabi Qadir kan boga awak-awakna dong jual ieu kula ieu jadikeun abid masyaallah. Eta jelema ku pohara urang mah aya ge di eueuh padurang aya ge di eueuh urang ieu mah eueuh ge di aya-aya awak ge dijual bawa ku baramaenda ka pasar dijual laku nu meulina ngaranna Ki Hadam deuli geus eta mah tuh baramenta mah tuh meunang untung gede bae geus jangan jual abid ieu. Kangjeng Nabi hadirna dibawa ku sayyidna ditugaskeun titah tani. Begitu tani Kangjeng Nabi hadir luak-liuk eueuh sasaha punyana dikencengkeun artina make karomah geus teu make pacul deui. Make karomah we ku Kangjeng Nabi hadir teh huma mun cak urang mah maneh sakumaha anu geus dipaculan bae tepak urang tek jas
Plakan gandrung ditepak blak jadi kabeh nyanana salat Allahu Akbar di sisi kuma Allahu Akbar urang mah ditepak itu ge kan ngarokok urang Allahu Akbar itu mah salat ya Allah ya Rabb barang datang ka jam 3 khodam datang barang datang dideuleu ku jana mana ieu abdi ai keur salat bae Allah terus bae salat nyana terus bae memperhatikeun ari ieu di ko ieu geus jarak di kieu kumaha lalaguanana cek bingung nyana ge Saidna bingung Saidna terus saya nungguan salat datang ka asar di asar salat deui terus salat deui datang ka maghrib di stop ku jana mah cekelan ke ulah salat bae lah ieu mad anta saha anjeun sebenarnya ana Abdullah hamba Allah dia teh soal hamba Allah mah kuring hamba Allah ngan ieu mah coba su aslina saha ih hamba Allah jeung hamba anjeun tambahan ku ari mah hamba Allah jeung hamba anjeun tah barang ditanya kedua kali kos kitu tetep bae panasaran wallahi make wallahi demi Allah kula nanya nu asli da ka anjeun sa barangnya nang nyebut wallahi kakarak muringkak bulu pinsan cager bebeja cacak-cacak teu make wallah kula moal ngaku ngan kulantaran make kebesaran ngaran Allah nu selalu aya di hate kaula tur nu ngatur-ngatur hirup kaula lain kaula bae dunia kabeh diatur ku anjeunna maka kula ngaku ana Khadir Balia bin Malkan atuh eta Saidna teh kaget musruknya musruk sangeus rasuk hampuran teu kudu hampuran cek dina kekir kumaha sejarahna dibejakeun sakumaha tadi kula di sisi laut aya tukang menta-menta kula teu boga jang mere nyana make wallahi akhirna kula kita dijual lah ka anjeun tah ieu kula ditugaskeun tani hampura cek dina ieu dipercepet bae cek Kangjeng Nabi Khadir lantaran kula aya geura salat jasa cek dina teh ya Allah ya Rabbi geus kula minta hampura sanes minta hampura atuh kula ieu doakeun sanes doakeun kula supaya bisa nuturkeun anjeun deket ka Allah nah ieu coba-coba pangjampekeun supaya langsung buahan tuh sia mah hasok aya-aya bae emang jelema mah kos kitu ieu geus dipaculan semenit henteu geus dipelakan semenit ya hayang ngaju buahan cakeun keur ngomong-ngomong kitu horeganan ngadoa Kangjeng Nabi Khadir mah bari ngobrol ge bari ngadoa ya Allah rebuhankeun barang neuleuh geus buah geus lah hampura keluar balik cekeun teh akhirnya dimerdekakeun ku Sayyidna berangkat deui nah ieu jelema tadi mah boyongan perang dijadikeun abi dijual Kangjeng Nabi Khadir mah lain urusan perang urusan ngabelaan batur ku hayang-hayangna nyana dahar jeung nginum eueuh jang mere dirina ku jana diborahkeun pake abi masyaallah urang mah pamajikan menta ge padahal duit aya teu dibere nah ieu mah ngaranna koret merepet pamajikan hayang anak hayang ge tetep teu daek meh mun nu kos kitu ngaranna koret merepet aya deui jelema jang nyana gesek duit boga jadagang leletikan ge aya lah dagang ka rumah tapi jang nyana bae ge hese jasa eleh mah koret merepet dur pet ngaranna pohara ya Allah ya Abah bisaan bae koret gabagi tilu aya koret merepet aya koret merepet aya koret merepet aya koret
dur pet wareta ai koret mah koret doang jang nyana jang pemajikanna biasa ngan ka masjid ka mushola ka fakir miskin ka tetangga teu daek koret orang-arana ka batur teu eta koret anu kos kitu ngaranna aya koret merepet anak jeung pamajikan ge tilok dibere ai nyanana mah nyambualnya nama kos ore koros ngan pamajikan anak itu tilok dibere eta koret merepet ngaranna ieu mah boga boro-boro tatangga fakir miskin masjid mushola boro-boro pemajikan anak yang itu nyanana ge kuat kamentan mereka batur jangnya nah hese padahal mah boga mah koret merepet dur pet tambahan jahanam ya karim masya Allah tah iyalah jang contoh Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam pohara ngorbankeun diri demi kemaslahatan batur can maot Kangjeng Nabi Khadir mah teu bigayeuna dua jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam ketika Jumat bareng ke di Mekah unggal pe Jumat urang Jumatan di Mekah berarti urang bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas komo urang haju babarengan jeung si Ilyas nu di dieu mah nah engke tanyana mata asar di Madinah asar jeung maghrib di Madinah bareng Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas Jumatna setiap Jumat di Mekah asar maghrib di Madinah mantas maghrib pencar ke kumpul Jumat setiap Jumat kitu betah kemudian engke nyana aya bareng di wukuf di padang Arafah seperti gitu dititahna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyana merean ilmu hakikat teu kudu hese asal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir teu kudu dibuat di beat datang langsung urang hakikat bae geus kitu bae nyana mah nyetel langsung otomatis datang moal pati-pati datang nya lamun lain perintah Allah langsung mere ilmu hakikat urang langsung hakikat bae geus bekos kitu Kangjeng Nabi Khadir aya daftaranana setiap nuka datangan Kangjeng Nabi Khadir aya daftaranana kula neulean eueuh Haji Pendi eueuh Ki Fudoli eueuh bahkan jauh keneh cenah di dinya aya daftaran-daftaranna Jawa Timur saha nu datang Jawa Tengah saha Jawa Barat saha Banten saha jelema-jelema tertentu nganyahokeun setiap nu kadatangan Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam seperti gitulah geus aya daftaranna sanajan ente ngaku-ngaku alhamdulillah cenah keur penting mah kula kadatangan Khadir cenah teh oh salah tuh Khadir mana tukang lauk ya tuh ya nah ya hilu qatlu rahibin wajirin wa syaihin wa ama wa zaminin la qitala fihim wa la ra'ya fil azab jadikeun kaula ge masalah boyong para kaum hawa na wanita jeung hartana ya juzu syarul kufar fil biladi wal gilai menang yang kerenahan kafir di negara di padumukan di tempat-tempat anu memang geus dipersiapkeun untuk nyengker untuk nahan kufar bahkan wa irsalul may alaihim wa ramyuhum menang diramyu bahkan binarin kuseuni wa manjanikin ku ketepel bisa dipetingkeun pi goflati in kana muntama aya di rombongan tersebut muslim maka muslim asir anu tertawan atawa tajir sarua meunang bongan nyana aya di dinya berarti kaasupkeun ka kelompok kufar jaza zalik alal madhab
urang nyaritakeun kufar peperangan jeung muslim terasa gagah, urang jeung terasa menang. Pada kenyataanna ayeuna urang terasa kalah. Keulanan ningali Baghdad, ningali Suriah, ningali Qaddafi, ningali Yaman. Jadi boga kekuatan ku ari kufar teh. Keur dikitukeun bae, keur dikuatkeun ku Gusti Allah. Satu ketika tetep bae muslim bakal naik pasti jasa. Sebab Kangjeng Nabi ge nyarita al-qitalu sijalun. Perang eta adalah sijal, kalah menang. Kadang kafir kuat, kadang muslim kuat. Dengan bahasa Kangjeng seperti eta, bakal kuat muslim kajen ku kumaha. Pasti. Kuari rancangan-rancangan kekuatan muslim teh geus aya. Itu naon ngaran benang biru kekuatan muslim. Geus aya. Nu mantap kuari terus bae ge dicoba dan dicoba. Mental mukmin teh kuari geus diakui dunia. Lamun di kafir eueuh siap bunuh diri, eta lain sekedar bunuh diri, lain sekedar bom bunuh diri, tapi untuk mempertunjukkan mental mukmin. Kapan saja siap untuk bunuh diri demi keagungan dan keluhuran. Dipermasalahkan kumaha eta menang apa henteu, lepas daripada menang jeung henteu, tetapi mental mukmin telah diakui. Amerika ge sieun nu manta kuari di Amerika sangat rapat besi aya bom bunuh diri. Ya iya, di satu sisi dipermasalahkan surga apa neraka urusan Allah, di sisi lain mentalnya luar biasa. Ketika Baghdad perang kemarin di Amerika, lamun henteu make nu kos kitu ajur ujiana Baghdad. Tapi nyolonongnya nak kadinya set jebur pae hiji 200 modal. Apakah di Palestina teh kitu di kitu? Sebab ketika dimusyawarahkan tidak ada jalan lain untuk membunuh kufar kecuali dengan bom-bom tersebut. Dan eta efektif da kumaha? Hajo kuari di Indonesia. Di Indonesia nyolonong asal mawah rangsel nah. Iya sana iya sana. Ternyata santri di pasaran. Waktu dibukaan jerona timbel. Polisi ku bodoh atuh padahal mah make net atuh. Jadi cenah kieu naon eta net geus ya walau omong. Eta alat pokokna mah net betu make itu ku naon haju saharieun karangsel. Berarti odob da polisi. Ge batu deuk ngaji jerona kitab timbel. Atuh sing jeli aya jadi polisi, sing bener atuh jadi polisi na. Nah, geus tak ieu keur carita. Jadi aya positif dan negatifna. Eta teh emang bom bunuh diri teh teu direkam gitu, direkam. Dan di Indonesia sudah berapa banyak. Kemudian siapa ini penghulunya? Nah, itu direkam. Internasional nu ngarekamna. Lain lalagaan. Jadi satu sisi memang eta dipermasalahkan haram atau halal menang apa henteu. Jeung eta kumaha dampak di akhiratna engke surga apa neraka. Urusan fikih tah mah kos kitu mah. Nah, di sisi lain engke sia ketika kafir nyolonong sia awas di Indonesia sudah dipersiapkan bom bunuh diri buatan Curug Gang Samalaya majong aya gitu. Sakitu deuk hajat ge urang mau make bom bae deuk hajat bae make bom. Ya Allah ya Rabb. Nah, Baghdad seperti eta, Suriah seperti eta, Palestina seperti eta. Nah, itu hebatna ieu, teu kadeteksi deui. Nu kamari ngan henteu diorbitkeun bae, jeung henteu diasupkeun ke media. Lamun diasupkeun, wah ngeri sabenerna mah. Bom bunuh diri 2 di Palestina. Kerumunan orang-orang Yahudi nuker mujudna luar biasa musyawarah asupnya anak kadinya hebat
begitu datang gadinya kan pakai waktu tuh waktu sorangan anu ngaremot tah make waktu sorangan nyana sorangan make waktu jadi nu ngaremot hese nah lamun anu ngaremot kan bisa di lain siapa aing mah bahasa etana tah aing hese jeung urang lembur mah ngaji oh ya nah ieu mah pakai waktu datang ka dieu zat cuman 5 detik nya datang tet 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 cegu etalah nu pake kasieun nah di urang ku ambalaya nu tobat loba Amrozi tobat Imron tobat dan lain sebagainya nu tobat 1 2 anu ngabangun aya meureun 100 wallahu alam geus kos kitu bae tamat. Nah peperangan pasti bakal terjadi di negara mana baik ketika teu sinkron antara pemimpin jeung rakyat demo minimal antara ekonom jeung bawahan jeung relasi pasti kajen kukumaha ge komo geus mawa syarat moal kuat kajen teuing leutik kajen teuing saeutik kajen teuing lemah mun geus mawa syarat moal aya kasieun sebab ukuranana adalah surga sakitu masyaallah sakadar carita tapi mudah-mudahan di Indonesia mah negara orang mudah-mudahan aman mudah-mudahan kondusif pemimpinna mudah-mudahan jala lujur tur araradil rakyatna mudah-mudahan nararemah tur mudah-mudahan jara di ahli tasawuf kabeh rakyat jeung pamarentahna jadi ahli tasawuf kabeh mun teu tasawuf jadi tasawuf kabeh